Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maros Pak, Masalah naon? apa perkawis sifat Nabi Kanjeng Rasul sifatna Pak? Sifat wajib. Sifat Ya. wajibnya mohon Pak. Dahinya terang abdi gitu Pak, da abdi sok pohoan wae Pak tuh. Ya, Iya. Yang di ieu Sifat gitu. Nabi ten wajib dikanyahokeun ku urang sebagai Umatna. nanya. Mohon Pak. Ane opat Hmm. wajib dikanyahokeun teh. Naon wae teh Pak? Hiji sidik Nya, benar ya. sidik benar. Kaduana fatona cerdas atau pinter. Katiluna tabligh Taklid penyampai. penyampainya. Nu kaopatna tah. Hmm. Nu kaopat nama amanah. Mana Pak? Heeh. Naon Tabligh, Hmm. fatona, sidik, Sidik. amanah. Kebenaran Kang Cepot datang. Orang harus Cepot aja. Oh nya. Geus geuning Kang make sorban euy. Alhamdulillah. Ya Pak kita ngobrol lah. Biasa nerangkeun Pak tuh. Tah, heeh sugan deh namahan ilmu nya. Amin amin. Namahan ilmu ti Kang Cepot ye. Siap Kang Cepot. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Si Akang euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, daramang sadayana Cager kan. meni buricak burinong gitu. Naon teh ya? Ninggal salira sadayana. Amin. Si kana teh kenging kabagyaan ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Keun ya ada orang walaupun harta gunah dah tetap hari beungeut kudu bercahaya urangnya. Ulah kana bot aing susahna urang teh. Eta Sabener namanya. ya matak sapertos Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi sakumaha seueur masalahna. Seueur nya. Di sana mah naon problem-problem Pot bener. tapi Kangjeng Nabi tiasa nembungkeun salirana, socana, wajahna, lambaina teh tetap pinuh ku kabagyaan. Allahu Akbar bener. Tadi teh nu terangkeun Bieu keur ngobrol orang teh tah Eta. sobat teh. Nanyakeun si Odi tah. Tentang sifat wajib di Kangjeng Nabi. tadi sifat wajib bagi Kangjeng Rasul teh. Nya sok pot Ya anu kahiji urang teh namahan ilmu keur kuring ye. nya ada sedikit bener jujur. Jujur tina segala hal kahirupan urang. Ya diajar urang teh. Jujur teh saukur jujur hukum. Tapi jeung makna kejujuran. Aya anu sebut-sebut aya dibukakeun. Ada jujur. Jujur ke diri orang, jujur ke sararea. Ulah saukur jujur ke pribadi hukum. Tapi bisa ngajujurkeun batur. Ya. Contoh Kangjeng Nabi dingannya Kang Tos. Aya hiji pencuri nu mau dibeberi ku rakyat. Kangjeng Nabi mah disebut tuh Kangjeng Nabi. Lain Nabi nyebutkeun kesalahan. Nya. Tapi teu sawajarna ayeuna nu mau dikebugan ku rakyat. Keun nu mau mah ditewak ku nu hakna. Nya nu wajib Nu wajib berwenang. dan berwenang. Beda kitu. Nu kaduana urang kudu patona cerdas pemikiran teh. Ulah bodoh. Islam mah kudu cerdas. Cerdas aya sok nipu batur, tapi cerdas ngahijikeun ngabenerkeun salarea. Kapinteran dipake bebeneran. Cerdas pake bukakeun masalah-masalah anu hese bisa jadi bener, bisa jadi gampang. Cerdas ieu keur bisa nyehatkeun negara, nyehatkeun bangsa, nyehatkeun umat. Kata cerdas. Nu katiluna urang tabligh nyampaikeun hak jeung batil. Sampaikeun nu bener sampai ka nu salahna. Cek ieu salah, cek ieu bener. Sesuaikan tabligh dia nyampaikan teh sesuai jeung Quran jeung Sunnah. Gitu urang. Ulah pada ieu teh babaturan, geus puguh salah dibenerkeun ku urang salah eta. Mun salahnya salah, mun benernya bener, sesuaikan jeung Quran jeung Sunnah. Tah mata urang ngariung kieu ieu ulah nyebutkeun bener lamun itu babaturan salah. Salahkeun tapi urang make adab. Bener potnya. Pakai bahasa nu bener supaya teu nganyerihatekeun. Ya. Jadi sesobatan teh ulah silih sigeng, silih bejaan, ulah nyilakakeun. Ya. Sok pajukeun balarea da engke ge urang bakal dipajukeun ku Allah.
sisa zaman majukan batur ya. Isana merek Jalannya. jalan ke Badut ku Allah orang bere jalan bener oge Bener potnya. pertama babari beureunya ngajalankeun insyaallah nah ieu nu burat mah Nu mana? anu gagal mah rata-rata nyaeta Anu kaopat ya gitu. Pak Rasul teh amanah Kumaha teh aman. amanah teh nyaeta urang kudu ngajalankeun amanah sesuai ya. Amanah teh urang teh kudu bener-bener nyampaikeunana Heeh, potnya. amanah teh nyata ieu teh mandat di Gusti sangkan ku urang dikeluarkeun sesuai jeung kahoyong Gusti tah amanah madiana awak urang amanah di Gusti ku Allah dititipkeun dina diri urang ruh kana jasad urang Heeh, pot. aya panonna aya ceulina aya irungna aya sukuna aya leungeunna keur naon pek manfaatkeun si jadi amanah ulah ieu mah leungeun dipake madog kan berarti hianat kana leungeun eta si jujur orang si amanah leungeun dipake babagi keur batur pake tutulung ka batu nya ana lengkah urang sing amanah ulah sampai ka jalan salah kuduna ieu pake ibadah ayo pake kana maksiat Oh, sarua eta oge ya matak sabenerna mah yen sedekah teh nyata berhubungan jeung amanah Nya bener. dipantas geuningan pahal panggede teh sedekah hirup teh kudu loba sedekah Da hirup urang ge sodako. sedekah diri urang ge ieu sedekah kana awak urang naon dina bab salat bab puasa saha ieu puasa keur Allah hungkul henteu justru keur ngalatih diri urang tujuanna mah Iya. memang puasa mah dinilai ku Allah ya. Tapi saestuna secara hakikatna keur diri urang keneh ngalatih Jadi urang teh kicapotnya sebenarnya dengan hirup tititipan. sadayana Amanah Allah. mata ulah sok umagul boga duit harta loba ngarasa di aing lain kabeh ge eta teh ti Allah Titipannya. dibikeun dipercayakeun ka maneh sakan maneh bisa ngajalankeunana Bener pot. lamun nya eta harta maneh mutlak meureun dibawa maot oge dibikeun ka murkanakeun ge meh satuju disogok mah meureun dae bener dah kusabab ieu teh harta dharma titipan ti Allah suatu saat dicokot lain harta leungitna tapi nyawa urang dicokot Sama da kieu bener potnya. Jelema teh hirup teh amanah, pandi amanahan. Ieu sagala kabeh amanah. Nya. Potnya Matak contoh kuring ieu. Boga pepelakan, biasa ibu-ibu yeuh resepkeun pepelakan teh nya. Kade teh amanah. Kade teh dicebor. tah Nya eta di situ dicebor nya. mun paeh ke nuntut tangkal teh dah yang hirup bener tangkal oge Namun urang wani-wani ngurus sesuatu berarti kudu wani jeung tanggung jawab. siap jeung tanggung jawab nah mata lamun ngukut manuk nya ngukut lauk tah cep kumar siap jeung marabna siap jeung bahanana siap ngabersihanana siap Ge ngadakwa nya. dari masalah maut mah takdir Allah ngan urang kudu ngajaga heula ini ibarat saha siga akina Rasulullah Abdul Muthalib Bener. ketika ya hiji pemuda datang ke Mekah eta kuda atau onta atau di talian nyebutkeun yen Allah bakal nulungan cek Abdul Muthalib talian heula lamun geus talian leupas takdir berarti eta kahoyong Allah ari kitu mana di talian kabur salah urang lain di tadi teh ngukut lauk di paraban henteu nya dikuras henteu bae we Model pamimpin berikutnya, pamimpinnya. Berarti amanahan menurut rakyat. Matak pamimpin teh yeuh tah diri urang ge pamimpin. Urang boga tanggung jawab saha. Bener pot. Anak pamajikan tah ku Allah diamanahan anak jeung pamajikan pek urus kumaha sing diri urang ge pamimpin pot ke diri sorangannya. Bener, da mah leungeunnya. Eta leres. Jadi sabar lamun hayang nurut anak pamajikan berarti diri urang kudu amanah. Leungeun dipake naon contoheun ke anak pamajikan pakai bebeneran dicontoh ku anak pamajikan ibadah teh ka urang ieu mah leungeun pake nyabok leungeun pake madog iya billah nya gulung ku hawa nafsu budak ge bakal nafsu jeung pamajikan nya bawanya amak-amakan diberi musibah saeutik ngadat nya aya kasus saeutik stres da kabeh ge ieu mah fenomena hirup matak ngaamanahan deui sok beungharna hungkul dibere urang keur miskin ge kudu amanah kudu kumaha amanah teh narimakeun urang kana takdir sabarnya kaduana ikhtiar urang teh ulah ngarasula ya da hirup urang mah di dunya nu sabenerna mah tuh engke geus balikna urang aya sampureun jaga di mana yaumil akhir
akhirat teh ngaranna. Donya mah tempat ujiannya, tempat masalah. Mata cenah rajin ulah leutik hate nu teu boga harta teh. Kuring teu bisa sodaqoh. Eta boga otak, maneh boga Bener, ilmu. Kotnya. Pek sodaqohkeun ilmu maneh. Nya. Cenah kuring boga tenaga gede pek. Tenaga maneh pake ke bener. Gunakeun leungeun maneh tenaga maneh teh pake kana jalan bener. Boga tenaga yang sodaqoh kuring kudu kumaha carana ieu teh kuring teu boga harta. Aya ini ngaliwat mawa beberatan ieu nya keresek loba meureun. Urang pangnyokor teu dibantu hayu ni diandeurkeun kuring ka ieu. Allahu Akbar. Tah eta sodaqoh pang hebat-hebat harta malah pangleutikna. Matak pulang ngarasa bangga urang boga harta bisa nyolakokeun eta harta. Intina harta di mana eta? Potnya Di Allah. Tapi gitu Allah. Ngan nunggus aya ngalengket di badan urang naon? Tah tanaga jeung otak eta gunakeun bener. Harta mah jadi dicekal tiap poe ku urang bener teh. Tapi dina awak urang tanaga boga teh dicekal ku urang. Otak dicekal teh ku urang. Aya da sirah urang. Bener, Gunakeun eta otak jeung leungeun pake ibadah. Eta disebut sodaqoh. nya amanah teh sedekah Sodakoh teh matak geuningan nu pangeunah-ngeunahna matak rata-rata cenah dina kitab nu geus parae sok hayang balik deui. Ternyata lain ibadah uga hayang sedekah. Allahu Akbar Allah. Kuring teh Gusti nyebakeun harta ieu bikeun ka fakir miskin geuningan sedekah teh. Astagfirullahaladzim. Bisa nyelametkeun urang. Sawarga. Ya, matak cenah sedekah teh bener-bener mutlak. Nu kudu dijalankeun. Jadi jelas lah make japotnya segala ge amanah ti Gusti ngabakeun titipan eta kudu dijalankeun carana ku jalan seperti sedekah da salat ge sedekah ke diri urang sorangan nya ieu mah embung nyakohan diri sorangan hoream ya ewe isuk deui sekolot potnya teh jauh umur urang ada salat mah cenah sagedeung gitu tenang we salat pada isu gaya nya urang boga imah sing daek pembersih nyapotnya ulah barala da geget keramik age atau lantai oge bakal nganuhun geun ka urang tah matak cenah kudu nganuhunkeun ka diri urang sorangan pot kete panon bakal ngabela urang sok kieu nya contohnya lamun urang nyaah ka diri urang salatna akhlakna budi pekertina pigaweuna bener ketika urang maot anu dibungkam naon biwir nya bakal ngomong nyarita panon nya Gusti panenjona ieu abdi soca teh rada hari pot baca Quran nya ya babadon mah pot aduh ningal naon anjeun teh soca teh Gusti cara kieu abdi teh ningal neueuh dedeh ningal rere teh nu deuli kabelah dia balong itu panon dah jadi kada panon nu ngomong ceuli nu ngomong ceuli cik ceuli teh laras Gusti abdi teh sok ngadangu dakwah syiar Islam teh mengadikeun gosip ge da eta kagorenganna dengekeun deui ya tah terus enak irung pangambe dipake naon eta ngahirup urang nempo jalma-jalma nu ya bener pot kuring teh Gusti ieu renghap abdi irung abdi ngangse Allahu Akbar jalma-jalma miskin abdi hatenya Gusti Allah mudah-mudahan Gusti ulah pake urang kangse anu goreng lompat ka diskotik lompat kana hammer singit abok ye ayam abok abi ulah bareto kade ada bareta ulah ayeuna bener ubah lemah geus ngan urang sing jadikeun eta teh acuan eunteung keur urang Gusti mere pertobatnya matak Allah teh boga Ghafurur Rahim boga istighfar lain sabur Ghafurur Rahim unggul ya jadi innahu huwal Ghafurur Rahim saestuna Allah teh maha ampun jeung maha ngapungampun jeung maha kanyaan lamun urang diampuni ku Allah dipikanya ku Allah si pikanyaeun urangna ieu mah nyeun maksiat Gusti mah Ghafurur Rahim terus sakitu Ghafurur Rahim ari urang kalakuan maksiat we atuh mah ditarima tobatna tapi urang teh bari berjuang walaupun dan tetapnya bos orang teh geuningnya kadang-kadang lempang-lempang dijalikeun urang teh padahal teu hayang dijalikeun teh tapi dijalikeun da sok dijalikeun masa nu hayang mun urang lempang dijalikeun nyeri hade teh gicak cina teh tah au nyeri amak ka goblok innalillahi gitu urang teh ibaratna mun didagor
anjing goblok gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nikmat Gusti ya tidak gorde. Hate mah beuri. Tapi mending bibir ngucapkeun nu alus. Walaupun hate mah geheul. Daripada aya keur hate geheul ngaluarkeun kata-kata anu keheulnya kesebeleun. Goblok. Anjing setan deh. Kabeh dibabad. Bagong. Sahan kali jadinya Ternyata kali deui. Jika jangan. Nya ada harapan guru mah moal teh Allahu Akbar astagfirullahaladzim gitu nya. Paham di imam anjing. Kali itu siapa sarua bener nah gitu. Jadi kesimpulan namanya si horeng sifat Nabi anu hese diturut ku urang teh geuning amanahnya matak da memang hebatna amanah. Iya badak titip kasadayana urang hayang hirup merenang, hirup tenang, hirup bagja dunia akhirat teh ku sodakoh bari jeung urang ngajalankeun amanah di dunia. Ya. Jadi kibotnya sifat misalnya sifat sidik benar. Dipakai amanah nyanya patona pinter pakai amanah tabligh pakai amanah. Jadi amanah mah menyakup segala hal tina ilmuna tina nyampaikeunana tina kapasipatanana. Matak pangberat-berat nama amanah nu jujur loba sok jujur ka Buntin. Oh iya Buntin baheula abi bobogohan teh apal teh kieu jeung lain Buntin teh cemburu mah cemburu atuh pot ya cemburu tapi anu nyebutkeun do isinya ka majikan teh nya maneh lain do deh do sayang sama kamu satu-satunya cinta pertama aku cinta terakhir walaupun jangan bohong tapi nah lain pot nang kubarnya ada nang karak bernya langsung itu do eta mah dari pemajikan teh itu Mas ikut jujur teh tak Jujur. Udah jujur nama, tapi amanah kudu amanah. Nah, amanah teh ngajaga supaya tetap keluarga desa. Ulah diomongkeun gitu nya, gitu disepatap nyelakakeun ka kahirupan. Ada kayak bab anu jujur anu disebutkeun eta bab tadi. Da encep bon-bon ge bari sabar kali bobogohan mah nya. Nah di antara kabeh nu disentuh kurang lintang Ibu Untin. Aduh, ada deh. Langsung diterbang. Udah bener pisan cenah tah mah jujur tah. Mata kudu kitu urang teh ulah mah jeung sieu pernah kieu kareupun pamajikan kumaha pamajikan. Piring. Pot berarti amanah teh begitu hebatna super hebat. Hebat, Bos. Berarti kejahatan ge sabari tidak amanah meureunnya pang hebatna jahat teh nya eta hianat begitu nya. Hianat teh pang bahaya. Allah, ngahianat kada diri sorangan geus gede eta dosa. Komo ka batu. Mata geningan dosa 10 besar di antara hianat. Ku hianat mah urang loba panyakitna. Kahiji urang bisa nuduh batur goreng. Nya. Da urang sieun kapanggih. Hianat mau salahkeun batur. Nyalahkeun ka batu sumpah palsu bakal datang. Kaduana bakal naon datang nanti. Nya. Urang teh fitnah. Dapang nanti hiji orang hian bakal datang merempet masalah-masalah saja. Kusabab orang sieun kapanggih. Ya, matak urang mah tetap kudu amanah sesuaikeun jeung pikahoyong ku Allah. Matak cik Allah na firman Allah na surah Ar-Rahman teh. Nikmat naon ieu kumaraneh dustakeun. Diberi nikmat ka bae ieu nikmatna sok kudu loba duit. Diberi karipu kita teh nikmat. Sabegatna nikmat naon nikmatna? Ngurangan urang tina dosa. Nya bener. Maneh lu mau dibari beunghar dibari miskin sing atau maneh naon sabab janji Allah. Nah, maneh dimiskinkeun. Cek Allah, maneh engke di akhirat moal aya hisab kekayaan. Mau boga hisab kabeungharan. Hiji tah urang boga poin teu ditanya ku Allah. Tapi lamun beunghar teu ngajalankeun syariatna, teu ngajalankeun kewajiban sebagai orang beunghar bakal dipataroskeun. Tapi tetap orang kudu ikhtiar beunghar. Keur karyaannya nasib mah bisa dirobah. Bener. Mun takdir mah moal takdir mana pae. Arek pae. Mawara ini mah. Moal bara cep maneh. Kabeh ge kana tuan Allah. Kabeh ge bakal. Aduh, can ieu kotorna ya. Nyakeun da anda majalankeun urang tong ingat-ingat amal nu hade. Amanat susah. Tapi hianat sakitu beuki robana kitu nya. Bos mata bahaya bae hianat. Hianat ka diri, ngahianat teh pambahayana ka Allah. Naon hianat ka Allah teh? Urang diberi kanikmatan ku Allah, dipohokeun, dimemorikeun dina sagala nikmat. Kupur nikmat, hianat. Naudzubillah. Diberi urang beunghar, diberi hianat urang ka Allah. Naon diberi ku Allah amanah eta duit.
dijalankeun yang ka saya sebenarnya kalau nya lain ka urang nya kusabab Allah merek kebeungharan nitipkeun ieu amanah ka maneh kebeungharan keur ngabagikeun ka batur ku maneh disianat saestuna ngahianat ka Allah ari ngaran ngahianat ka Allah kumaha tah dosana nya eta nya sodakoh teh mere pan gitunya mere ka batur mere kana diri salat ge sodakoh mere ka urang sorangan da Allah mah teu perlu da matak cenah kunci sabalikna ieu maneh ulah pedit ka diri sorangan lamun maneh teu ngalakukeun sodakoh saja maneh nyalahkeun diri sorangan tapi mun maneh ngaluarkeun sodakoh ka batur saja maneh nyalametkeun diri sorangan Allahu Akbar. Pokoknya benernya mun urang nyaah ka batur saestuna urang teh geus nyaah kana diri sorangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Eta matakna alhamdulillah. Keadaan heula pot, keadaan heula. So, jadi kieu isu mah deui. naon teh atuh pot kieu teh. Jadi Soal amanah. amanah teh. Yen amanah sakitu hebatna, geuningan khianat ge sakitu hebatna amanah hebat teh. Pahalana gitu nya. Nah kitu matak Allah. Khianat mah wah gede dosa. neraka na ge panggede-gedena gitu nya. Matak amanah teh gede pahalana, khianat gede siksana. Alhamdulillah. Matak lamun gede cenah buruhna berat oge gawena. Bener potnya. Kusabab naon amanah teh pang berat-beratna di antara sifat-sifat Rasul. Loba anu nerangkeun urang bab ilmu Kararisanya bisa. Amanah nanti bisa naon da amanah teh dijalankeun ucapkeun ku urang teh. Loba ustad nu kararitu. Loba nu bade penerangan ka itu. Tapi DKB aya pinter dipake teu balik. Aya pinter nipu batur. Patonah teh. Padahal kepintaran ieu bisa jadikeun sumber rezeki. Bener. Pake balik nyaah ka batur kapinteran teh nu bodoh dibere ku urang ilmu. Nyaho ieu teh salah karena urang nyaho bener. Tapi malah nu salah di gawe karena aya pulus dan gitu. Pulus. Aduh. Cepot bener. Sagala ge bisa bohong ku duit mah. Bener potnya. Ku duit mah sagala ge bisa barobah. Ya. Urang teh sama sajati ka Allah teh. Ingat sejarah teh apa bos? Kumaha pot? Anu hiji ahli ibadah anu tangkal teh geuningan. Oh nyaho bener nyaho. Nuar tangkal. Keluar tangkal. Keun itu mamahna ka Allah eleh tah. Bener potnya. Izin teh si iblis teh. Tapi ketika keur salat diberian duit di hareupeunana. Allah Gusti nya bener potnya. Berubah sifat. Nah padahal mah ujian. Tak urang rata-rata gagal ku ujian. Kade ujiannya saukur diberi ujian kamiskinan. Nya bener pot. Kanikmatan pang berat-beratna. Bener pot. Astagfirullahaladzim. Kalengitan duit sakit wae geus nafsu urang teh. Duit aing leungit. Ka mana ke duit mana duit Gusti? Heeh bener pot. Itu nanya kuring. Itu ladang kieu. Kabeh ge ti Gusti. Nafsu urang teh amak ngeugung sudah setan nu asup. Lamun urang teh bisa ngendalikeun hawa nafsu cilaka. Duit mah beunang deui. Diri urang bakal menyesal. Nya. Tapi kusabab balikeun ka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti ieu rezeki teh ti anjeun, dicanang di ku anjeun, abdi ridho. Di dinya Allah bakal turun rahmat naon bisa jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat. Bakal digampangkeun rezeki. Tai ciri sedekah. Jadi sedekah kaikhlasan pangberatna mah. Kade. Ngiklaskeun barang anu geus leungit eta sedekah panghebat-hebatna. Kusabab naon geus narima kana takdir katentuan Gusti. Bener ya potnya. Ya Allah. Berarti can bereunang tah sedekah eta. Rata-rata urang mah leungit duit 50.000 ge. Gege teh goblok ka mana itu nya capek-capek naik gawe menang sakieu. Tapi lamun urang ya Allah abdi nam. Gusti astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti da salagi nu Gusti euy keuni mangga abdi. Gitu. Da abdi mah teu bibisaneun gaduh. Nya mun Allah teu mukakeun panto hampura teh kumahanya urang potnya. Mata gunakeun kesempatan hampura Allah teh nya. Matak ayeuna mah manusia zaman ayeuna sieun kalengitan harta teh. Ade tah bisi di antara ranjeun. Auzubillah ya Allah nya. Kuring ceurik di bos mah. Nyebakeun harta nu aya di imah dibikeun ka batur. Allahu Berat eta teh. Nyebakeun diri eta teh. Berarti geus beunang kaikhlasana sedekah. Amin amin. Sedekah lain di dirina kaikhlasan. Ya Allah. Matak insyaallah marane ge bisa ku pengalaman ku kapahitan hirup pada si Kumar, Slamet, Esbonbon bakal beunang tak kaikhlasan. Ku sabar urang sarasa peurih. Gitu.
Madak sodako pahibana sodako keikhlasan. Jadi orang dilawan. Eta teh duit urang Insyaallah, leungit. Pot, Tapi urang kudu insyaallah. sodako. Keikhlasan di dinya, yen ikhlas teh sawajeng urang sebagian dina sodako. Ikhlas, sabar, tawakal itu libat urang sodako. Nyodakohan diri sorangan, ngingetan diri sorangan. Yen urang teh wujud urang teh diusik balikeun ku Allah. Ya, Bener potnya. mata kata yang ngejelma masuk aya kan duit teh 1 miliar. Leungit 100 perak oge ke di teteangan. Nya, Jadi nu gede geus aya. Nyebutkeun naon? Moal jadi 1 miliar mun eueuh 100 perak. Kan gitu. Heeh. Kaji dah. Bener di, sampai ada antar kadang. Si sepuh ieu mah nya. Sare heula meureun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesimpulan anak Pot obrolan orang tua Jadi idina kieu nya hirupna. mudah-mudahan bisa dimanfaatkannya. Jadikeun urang sebagai makhluk anu bisa ngajalankeun amanah. Insyaallah. Sakumaha wae ge urang rek ngeunah teu ngeunah amanah mah tetep kudu dijaga. Nya. Ulah sampai orang ngahianat karena diri orang, Nauzubillah min. ngahianat ka Gustina, ngahianat ka Rasulna, ngahianat ka papada. Jadi orang teh kudu bener-bener amanah hirup orang, sangkan orang bisa jadi manfaat keur balarea. Manfaat Amin. keur diri orang Amin ya Allah. Amin. bakal kacatat kahadian di Gustina. Eta Amin. hirup. Nuhun Kang Cepot, Tanya alhamdulillah. sodakoh teh mata tong lebar ngaluarkeun sodakoh lain ngaluarkeun ku sabab ku hartana hunggul. Keluarkeun pangabisa maraneh sebakeun ka Gusti sangkan bare manfaat keur batur. Tanaga, pikiran, nya segala Tanaga, hal. pikiran, ilmu, hartana lamun boga pek amalkeun sebakeun diri urang ka Allah. Nya tabungkeun jeung Tabungkeun. bakal dibalas ku Allah Tah. lain we akhirat dunya Dunia ge bakal kabagean. insyaallah. Alhamdulillah nuhun Kang Cepot. Ya, Nuhun pisun. Urang mah teh dina hijinya hiji hirup urang mah mudag katenangan dunia jeung akhirat. Insyaallah. Amin ya Allah ijabah. Ku tenang hirup dunia akhirat urang pangeunah. Tenang. Pot, nuhun alhamdulillah. Sakitu kapihatur, nada dihapunten bilih aya kalepadan. Sami-sami Pot, sami-sami. Ya, sim kuring mah da diajar keneh, ilmu ge teu acan luhur tapi Ya. urang niti. Saling papatahan Pot, saling papatahan. Da kuring ge sarua butuh ilmu. Bisa anu kakurangan pek kuring papatahan. Insyaallah, insyaallah. Da urang kudu silih. Urang babarengannya Ya, eta. yang ridho Allahnya. Ah eta silih bejaan, silih belaan dina bebeneran. Insyaallah Pot. Lamun dina aya kasalahan pek silih papatahan. Sangkan insyaallah. urang tetap dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Wallahu Allah. alam bisawab. Sakitu kapihatur nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wallahu a'lam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho Anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.